Deh, aing mah mending olahraga. Soalnya kalau kita makin nama senang latihan sari spek soalnya aing gendut deh. Aing olahraga tuh. Kamu si spek. Edi kemananya? Itu teh Bang Edi. Nah, nyeker naha. Oh gawe pisan. Tadi ngobrol jeung patung, enak ngangkat barbel. Hayang naon sih? Hah? Aduh. Jadi kieu pan. Awak kurang teh gede. Jadi orang teh kena inspekkan awak supaya awak teh senang dari kejeng orang teh. Ngerti tuh? Heeh, mah ngarti heueuh. Tapi da asa percuma euy. Ayeuna maneh olahraga heueuh, angkat barbel, awak sispek tapi teu boga duit mah. Soalna awewe ayeuna mah lain kur awak sispek tapi kudu loba duit.